Waduh, lowongan pegawaian ya. Nah, lowongan kerja. PT KC Sejahtera. Dibutuhkan segera. Persyaratan wanita belum menikah. Wanita. Persyaratan yang dilampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi surat vaksin. Padahal mah ngeunah heunja saya persyaratan anak. Ngeun hanjakal be, nu dibutuhkeun wanita. Aduh. Teu make ijazah deui. Nah, eta Mang. Lowongan kerja, Tip. Lowongan kerja. PT KC Sejahtera dibutuhkan segera. Persyaratan wanita belum menikah. Iya Mama ngabutuhkeun age awewe doang. Ya, omang ngelain laki, masih. Oh, puguh. Padahal mah persyaratan anak gampang jasa ya, Tip. Geus sikat bae hayu daripada orang nganggur bae, jabal anak tilok boga duit. Sikat bae kumaha sih, Tip? Nyaho, aneh sih ya, he. Urang nyamar dak jadi awewe. Urang gawena sabulan be. Geus gajihan orang eureun. Boleh sih, Tip. Aing setuju kasih ya. Daripada orang nganggur bae, upah masukan sama sekali. Oke, boleh dicobalah. Hayu geus jadi. Benjo iluan ge. Ayo Jo ilu, urang ngalamar bareng-bareng. Hayu jo ayeuna ki rumah. Emang urang iraha nu ngalamarna? Wari lah, Omang. Holah, ku hari. Engke mah besi kapilan ku batur naon. Oh sih, Jo urang salin pakai baju awe gitu yuk. Atuh holah. Ya aya baju awena. Aya sih kayana. Kamu saya lah, kamu saya. Urang ketemu di mana kek? Atuh di ditu be, engke lah. Ayo, siap. Asana aya keneh yeuh. Baju urut mantan pamajikan aing teu dibawa ka Abeh. Di mana akar ge? Ieu sugan ieu. Nah. Aya keneh kan? Tuh. Jadi be pokokna mah aing ieu ngalamar pagawean. Kumis. Kudu dicukur heula kumis. Bisi kanyahoan aing. Gawat kanyahoan mah aing. Nah, baju emak aing tuh. Aduh. Ibailah bajuna. Sekalian diungna segala kau yang diinjem. Aduh. Mak, hampura bajuna diinjem heula ku aceng. Woi, Eta sia. Tika ngaget aneh baes ya mah. atuh lagian sendek naon ngalamun ti dieu? Aing keur galau, Tik. Galau kunaon sih ya? Aing dipecat jadi kurir. Ai, nu bener. Oh, Emang kunaon kok bisa dipecat? aing tidak digawe bolos bae. Atuh lagian gawe bolos bae mantak dipecat. Oh, kadung aing melop. Geus kieu mah aing nyangan pagaweanan deui, mana harese nyangan pagawean ku ari mah. Oh geus sabar, mangkana engke mah mun gawe deui, sing rajin gawena ulah bolos bae. Oh, ge moal engke mah. Bagus. Oh geus aing dek jajan heula. Tik, Ya teh. Tik. Sia mau jajanan yang sia doang tuh, Tik. Hooh. Parah. Jajan sorangan beb pelit amat si Tika ka aing. Ih, geus nyawa ya aing di dia beli-belikeun es ka aing. Eueuh deui duit nage orang aing mau 2.000 doang. Aju aing nepokon sia barahakan doang gitu ya. Atuh tuh meuli hayang mah. Pugu aing teu mau duit, ngaranna amun aing mau duit mah geus diborong kabeh ku aing warung-warung Tika. Oh geus nempukeun aing bae sia mah. Atuh aing hayang Tika heutik be, tega amat sih ka aing. Ih, Hayang bae ku celamitan. aing ge haus Tika, pan aing aya ti keroan meureun. Ya,
Asik. Biarkan oh. Oh, biarkan kabeh jeung cangkang-cangkang nahakan sia. Maedan sia mah. Ya, mana tong sama tik. Mai aing hayang mai. Detik be. Bung. Ini teh mai. Nah. Di. Rasa. Ih, met amat ya. Loba bisa gendut. Ya Allah. Tak kerasa gurihnya, tak kerasa. Tara. Bek, nong torogan amat sia. Medan saya keseruan dong torogan. Entah lah aing mah geulis kos parawan bek. Naon sia kos mama aneh aing mah kasihan ngalamar pagawean si make baju gamis. Udah, geti bajuna, baju emak aing keur dipoekeun di paling bekoeng lah. Oh geus lah hayu ke Mang Didin. Ayo ge. Tapi aing geulis meureun tips sakieu mah. Hebatan no aing dandana. Geulis naon mah, nu aya serem bek kos anak maung. Eta sia parah amat tip. Oh mah ya bek cere aing cocok di make upna jadina geulis tuh. Geulis naon, Mbak? Nu aya kos ondel-ondel. Maedan, sakieu aing geulisna. Amit-amit. Geus lah ka Mang Didin, bisa ditinggalkeun urang. Oke. Ayo. Udung bek rares aing lupangna. Ya, kumaha aing? Geus geulis tak? Geulis mang, kos ini jompo. Eta sia na benjo. Benjo ya geulis, semok di ho tuh, kos ada atom. Siapa lain semok Jo, tapi bengkak. Kos gajah reuneu 7 bulan. Medan, gajah turun ge geus gendut komode reuneu meureun. Aduh, eta kos gitu kos ieu. Astagfirullah. Mang Didin, Benjo, nanaon ini dandan kos kieu? Iya mu, kami nek ngalamar pagawean. Si Subek, si Latif, segala ajonya. Betul. Ngalamar pagawean tapi kok pakaiannya pakai baju awewe sih? Puguh pagaweana ngabutuhkeun awewe lain lalaki. Terus nek naon gaya ngalamar ai pagawean ngabutuhkeun awewe doang mah. Kajen lamu, kami nek nyamar, sugan be diterima, ho Mang. Yoi. Mang, lamaran mana? Ho, ayo Jo, tenang. Ngopo eta? Tuh. Kok aneh-aneh bae, heran ja. Geus tenang mu. Pokona mah sia doakeun be aing. Kage aing lamun geus gawe mah geus boga gaji tetap. Dilamar sia ku aing. Saha dinuhang dilamar ke Mang Didin? Ulah kitu ge mu. Sia nek nangan lalaki kos kumaha deui coba. Mending kawin jeung aing. Mang Didin mah geus ulah mikiran hayang kawin, mending geura ka makam tuh, geura ngukur taneuh. Eta sia. Sia mah ngadoakeun pae gitu mah ka aing mumu. Bener Mang, geura lobakeun ibadah bae jangan aki-aki. Sekarang siapa Jo? Bama heulaan siapa ya na? Ja umur mah urang nyaho. Amit-amit. Oh geus lah, mun deuk balik heula. Hong sage mu bareng. Bareng ka mana? Atuh pan aing deuk nangan si Latif jeung si Subek. Oh, hong sayu. Ayo ge. Yuk na benjo. Subek, Latif, asa lagu naon ya? Nyaho di lalaki-lalaki make pakaian kos kitu. Siapa saredan tah? Dengekeun pong. Kami si Subek, Mang Didin jeung si Benjo ndek ngalamar gawe. Lamar gawe. Heeh, Pong, aya lowongan pagawean di PT KC Sejahtera, tapi Betul. ngabutuhkeunna cewek, Pong. Anu ngabutuhkeunna cewek, mangkana kami nyamar jadi awewe supaya bisa asup gawe. Di sia mah ku aya-aya bae. Kos lu pagawean lain bae. Oh, nyaho araneh sih meduaan. Woi. Sia geus siap encan. Geus lah. Mantap. Emang dek ngalamar pagawean di daerah mana gitu Mang Didin? Oh, daerah mananya? Kumaha sih? Nyaho teu jelas. Puguh alamatna tidak yeuna ti Kak. Tah aya ge nomor telepon doang. Ditelepon coba teh, Mang. Oh, Mang telepon heula. Oh gitunya. Emu pakai HP sia ge, telepon heula yeuh, pang teleponkeun. Coba ge. Di reject, Mang. Waduh. Di reject mu. Wah, iya, Mang. Coba mu di SMS bae, sugan ngabales aya di SMS mah. Oge. Tapi kumaha ieu SMS-na? Ngomong be, kami ndek ngalamar pagawean kitu. Di mana alamatna? Oge.
Dak, emang gede gitu gajinya, Dak? Kenyaho kami ge. Kumasi, Mang? Nyoba bepong daripada nganggur, ai kaharti teruskeun, ai teu kaharti tinggalkeun lah. Oh, nya. Tik, apa yang duluan begitu ngalamar jeung budak? Dek naon sih ulah. Ih, dek naon ngalamar pagawean kudu nyamar jadi awe segala. Ulah. Si andek naon pong, ilueun, si geus bener, si mah jadi kurir. Nyaho geus ngeunaheun ge. Pugu saya geus dipecat, Dak. Dipecat. Oh. Aing ngabalas ya. Naon cenah mu balasana? Maaf, sudah tidak ada lowongan kerja. Waduh. Lu bener sih mu. Tuh, terpercaya mah. Oh, aja. Terus orang kumaha ieu? Sia-sia lah benjo, aing geus kieu mah. Oh, sia-sia bedak. Mana aing dandan gelis jasa sakieu mah, nya. Gelis naon mah, kok siluman simet. Eta sia. Siluman simet. Oh, nya Beb nya. Maedan. Tik, aing main yuk. Ayo ge, pong dek mau. Tinggal bae my love, aing resep kena nyele budak karo nyongkos kieu. Onggus, ayo lah mau. Ayo. Aduh, Dak, mana baju jeung tas jeung sendal menang nyewa ieu Dak, rugi amat aing. Tenang tips, hari amun hang gawe mah aya lowongan yo. Udah bener, Pong. Atuh bener lah. Boleh. Ngasuh tapi jadi babysitter daek to. Boleh lah, boleh. Langsung naon, Bang? Ngasuh anak mau. Kasih ya, haram banget sih. Woi, tangguhan weh. Alungkeun kata yuk. Oke, ayo. Jangan. Mari ya. Hitung sampai tilunya. 1, 2, 3. Dadah.